Napa ngelarang wayang wayang nu jadi pelambang oh loh edan ngabintangi bingkan wayang yang akan kasadayang kasugrini pamiarasa mimitianata seni sundrang nu wajib Pusti malah seni katulungan lain-lain daun awi lain-lain baka diri Allah oh kawitan boboka lagu klasik kamu asli wajib dipusti derek tadi damadak mong tidak mong jimat pangarepi budaya bangsa pribadi tekene adi luli-luli pada kasih ikut cuti tekene di luli-luli pada kasih ikut cuti sangkanaya kamajuan sangkanaya kamajuan senisik jadi hati kang tangkanana jadi tuntungan orang kasih tuh yang batur orang ngabantu ngebela negara dipiri kurupi ganadi langdi asli ni mianadi teki yang diluliluy sokomoamo dicaci sokomoamo lamuna dicaci olah seni katulungan masing sering masing eling barang pati ulah kejongjonan teuing salira masing olah aya kene kawising jadi palipung kana kabano biru ngoyong kandung kaperang roh sing jadi mah hari rendang adi digoyang sing jadi hari rendang ding tunggu sarirongan ala data
penerang. Tanu barat namina musuh kanan. Selamat dunia akhirat negara katutas. Lumangkung tina urang kadeka jongjonanto. Allah jang dede sanaos bari jeung wangi oge arito. Gobyo mah jomo sok aluar eta. Untung nyana karemong jelas mesen tadi kalau jomo kamu ngalapesan. Di etang kirang langkung aya 20 pas sabungkus ewang. Atur nuhun ka Bapak Panitia. Oge teh sanaos bari jeung sampai oge aya bebersih mah kewajiban urang. Runtah nu ayang-ayangan di sana. Lupa balatak sami disanangkan. Teras wae dikumahakeun dipiceun ngan kade miceunna ulah di mana wae cemun marangga kasadayana. Wayang teh ngandung perlambang manusia nu kumalendang, manusia nu kumalendang. Kesenian kebudayaan jasana sanes sumaya. Pokok dia ngoki urang ngarakeun tuturan. Wilujeng tepang cemun bade pakaulan cemun mangejeuk. Olah seni katurunan, Itu edan olah rek mah sewang-sewang. jadi masing taring-ting masing eling barang patring. Ulah kajongjonan taring salira cenah diapi. Tembongkeun budi nu jujur sangkanaya kamajuan. Bacak sadiri masing taring masing eling barang patring. Kebudayaan di Pasundan, seni Sundang, padalangan. Itu gunung nu singkul lemak pasir nolong kawing. Didinya tempat karyung barina patukar pikir alah. Itiabar pengarangan kandung ilmu pendidikan. Bila jangan tepang kehadiana yang akan mang, yang akan datang bakti. Gereng orang kebudayaan gini, seni Sunda padalangan. Alah, dijongklok gitu si Oce eta. Yo mohon. Sauyunan sampai mama. Ingot ngoyo. Sindir dina pawayangan sindir tekan dager ngelingan. Tumul-tumul sarirungan kalodong tos pangimangsa. Rampuk jukung sauyunan ngajunjung budaya bangsa.
lagu klasik anu asli pelaksana palintangan pabalean panganusna panosikan tumulang kasayan mual musina warisan pujang urang nu wajib dipusti-pusti sendiri masing tarik diriksa didamang-damang didamang di mata Arabi makhluk mata kumaha saking diboga kahayang bari nada kasabaran sabar bari tapi zaman berebudi ada istri ada bangsa dina hati-hati di dasar ku agama seni sing mah luyuati agama tuduh nu mulia gede anu ngahudang rasa giningan sing tering masih ngeling berangkat tolak jong jangan taing kalirak kena di api mirik seni nu sejati mebanda jeung mandiri bangkok ngalam posisi sumur kahalangan gede cai moal posa umur kanangan pela anantri Allah watasli jenis yang ada di hati kang tong-tong nah jadi tutung nah wilu jangan tebang kok harian mirip sengi pangmayang mi banda aja mandiri geni mi banda aja mandiri ariring mawa pangling alang mawa pang udah naging pigitong rusi ngahuda mana tong timbang Allah wadalang kabising jadi panglipur tengah kalabung dan bingung
jadi hari rendang adi anu ngagoong mun anu ngagambar kamana wae bujang pegawiwitan nyipta seni pawayangan mi banda hiji gambaran silokaning dakahi rupangan urang eling wiwitan tang tumoal kamalina laku sok make aturan sagala rajang ugeran Allah watasli deui sindiri dina pawayangan sinir tekan keringan me banda ajen mana diri mi banda ajen mandiri tekenging diluli-luli nyanggakeun garapan nangang nu di pedal kuki dalang kemang sungsang dinang kunang kota Kurawiswaya siap-siap sadayana wiyaga pada Adam Adam Babu Hawa Siskang dan Nur Cimuncang Kabanyar Sari Yubatu urang hiji
Waslan Anwar ngagelarakeun malih Kang Danur Citra Nur Cahaya Nur Sari Nur Jati Nur Jati rombongan datang di Lesan Purapawena Sang Hyang Latri Sang Hyang Semar Sanga Danar Basa sempengang sengang sem mat nyemarat gendat mahatungan Yubatur urang kasitu Yubatur urang ngabantu ngabela nagara urang Dang yang wayanganipun wayang anut maring dalang murbaing wayang makhluk mah teu angin mibong astaga ngawiratan patra kasabaran asta tangan hari gangga banyu sapa wirakang lindawi tanu mangsi ilmu tungtung patra nyatane kalam wayang agung wenejar wayang tunggal ya wayang pagelaran wayang Purwa nu ditulis kuali direka para pujangga kacarios ti negara Trajutisla ieu negara nu kasebat sugih mukti berat beunghar sanes sugih peda buncir leuit beunghar kudunya beranak nanging sugih ku ilmu ti Gusti Jemar kurasa anu nyata perbawa tata tengtram kerta lan laharja bade laharja kumaha ieu nagara upami rahayatna teu acan kerta bade kerta kumaha ieu rahayatna upami para pangagung nagarana teu acan ditata tengtrem hartosna katertiban tiis pikir paripurna teu anggang haring wangi atuh yakin ieu nagara teh bakal reumeuy ku beungeun reumay ku kadaharan kakara rahayat ngaharepkeun kahiji para pangagung anu geus dipercanten ku anjeunna anu sak lamina ngutamakeun kana yakin anu barang disebat halal sinalang haram lamun dijalankeun eta anu dua hal yakin moal aya pengkhianatan ka nagara jeung ka bangsa tur karahayatna anu disebat geus jadi lumrah di hiji nagara para magagungna anu sok jalir janji cidra sinareng subaya mere harapan anu halus karahayatna di mana mimiti manehna boga kahayang hayang dipercaya ku rahayat sajumlahna
ari tos ka percanten mah poho anu kasayan rakyat miharap ka anjeuna hoyong nyuhunkeun pitulung ka pangagung anu adil para marta leuleus jejer liat tali lanung kanungan layar aisan celak manggelung sami manggelung gelonong pengarang-arang peni-peni raja pendi guru bakalan guru dadi anu mana siga gingkang merwang kawi nu jeneng jadina raja Prabu Anom Suteja mulet medal Sri Mahaprabu Batara Kresna lenggahing kursi gading hilang kencana murupu biar katia pada tirna kacarios di negara Trajutisna Prabu Anom Suteja ngangkir sadaya para pangagung kalarasan anu kaangkir ku Sri Nalendra di antawisna Senopati Agung nyaeta Patih Megabodara oge Patih Megadenta sareng Megabumi sami prapta kapayunun Sri Nalendra dasar raja sanaos nonoman anu luhur ilmu jemar pangabisa hoyong dipercanten kurahayat anu parantos kenging bekal didikan atikan di Prabu Sri Mahaprabu Batara Kresna atunya watakna ajri silokane satagrana satan ngaran hayam gerana hulang ajri ninggal pamor Sri Nalendra lami-lami ngandika kedaling lisan sukan pengaribawa eladal Paman Patih Megabodara haturan sasumpingna ka keraton Trajutisna majeng kang kapayu anu dipayun anu kapihatur timbang bade ngahaturakeun sama bekti kaunjuk si anu pembagi sampean katampi dini asta kali asta tangan kali dua ditarima ku dua panangan kiwalan tengan malah simpen di luhur pulung ati punde ing mestaka kalina perkawis bok bilih aya kelepatan ageng semua wonten alit agung cukup lumur jemar hampura anu tedang bok bilih pun paman dina ngemban utusan atawa hiji amanah lele kadang-kadang ari geus kolot maloba poho aya aturan geus dibere dahar ge asa can dibere dahar padahal mah geus bek-bekan ieu teh kawanono deui malu batu abdi mah dituna ngalah keusik bongkar keusik narukan batu nya we dibere dahareun ngeunah mending wak-wak teureun moga pelung surga ling ngahapunten kana kalpatan pun mah sanajan tikau lagi teu aya bentenna boros si pating di mangkomo kaula mah hiji nonoman tungtuneun didikeun jeung atikeun Kanjeng Rama Paman muga be sampean ngahapunten kana kaluluputan bok bilih hilap margi lamun kaula jadi raja paman jadi patih kapaksa aya nu diruksaknya eta tali kakulawargaan
hapunten kaula bilih cuman taka kasepuhan jeung Rama Paman Patih Mega Bodara. Ridho kolot mah. Asal maju we negara. Asalnya ahwe karahayat. Allah ulah jali janji we. Sabab sarira nom teras ngajalankeun karajaan. Nyaeta ditrajutisna bebet meuli tambah kapuh leungit. Sami nuhun. Oge kalina perkawis. Aya naon ieu teh? Tara-tara tisasari sadaya diampret serat. Ngangkirnya eta bakal aya rapat ageng riungan ageng di jero karaton disebat mingon teh kudinya teh. Aya naon ieu teh? Antos sakedat. Oge kapaman Patih Mega Denta. Aduh, hapunten anom rada dalurat maklum ari keur nabuh make panayagan Bandung, panayagan anu bararodo disingkirkeun tageus kieuna ieu urang Bandung teu datang, urang Subang keneh. Gitu ya. Dipayun bade ngahaturakeun sembah bekti ka unyuk sarira si anu ditarima Patih Mega Denta oge kalina perkawis. Ulah diheureuikeun ngomong teh teh leupeun raja. Apan abdi mabakat Gusti dipayun anu naon bade nyuhunkeun dihapunten naon samudaya ning kalepatan maklum abdi mah tukang guyon. Maklum abdi teh kawitna ti seni baheula teh abdi kantos ngiring abdi teh ngalok jeung saha untuk jeung dalang anu geus nanyung ayeuna ge aya di Sonto di ditu nyaeta ki dalang bidamit kuna apandar teh bidamit budak teh ngantungtungna make sum jadi darsum gitu. Dicondok nyuhunkeun dihapunten samudaya ning kalepatan anom sanajan dikaula ge teu aya bentena urang pada salin maklum be oge Patih Mega Bumi disim abdi kulan Patih Mega Bumi kulan bade ngaturkeun sebab ngabakti sabudaya ning kalepatan geus lumus mah mah dipayunkeun oge abdi nyuhunkeun dihapunten sakaligus keun waktosna nyarelek wae Gusti. Pembage sampean ditarima oge urusan kasalahan urang pada salin maklum we oge kalina perkawis ngaging selingi tina waktos ieu aya pikir saeunaun aya naon ieu teh Gusti aya naon Gusti. Kawas ki ohen we seuri teh nungtut meuni dikiridit eta teh lamun sinen mah almarhum teh sinen cici cangkurileung ponok napas tapi ngeunaheun teh.
sia aya nu kos bangkong sagala seurit teh. Antos sakedap margi saur kasepuhan ti dieu teh mah aya babasan kieu. Dijugjug ka Gunung Suwung diintip ka pasir sepi neang tapak meri dina cai tapak heulang di awang-awang galeuh kangkung pangkas pitung beungkeut pare kinten adohe. Istri gelis gagaweran berehan jarang maksiat amis budi jarang seri capetang jarang nyarita upami angkat paratos dugi teu kirang sareng teu langkung pihatoseunana kana hawara pikir leuwih biwir. Nyaeta naon hal anu urang bade dibadantenkeun dina dinten ieu teh supaya diemut heula nu langkung paos dina pokprakna urang ucapan urang ngajadikeun kanyataan manfaat jeung maslahat demi kapentingan balarea. Sae nyuhunkeun waktos we kaula supaya yakin ieu teh aya mangpaatna dina riungan ieu. Sae oh mangga Gusti sudah dinuntut gitu kumaha Gusti dari dieu mah di daerah seni kumaha supaya ulah kesel ngantosan dawuhan salira kumaha upami diantos bari hiburan aya nu rarasepeun kana hiburan seni Sunda di dieu mah gudangna Gusti. Ieu teh padesaan ayana di ujung utara Sumedang. Malah ieu teh desa Buhun pangkolot-kolotna Murukana. Ieu di dieu mah loba seni nu raresep kana seni. Malah boga kolot wanono resep. Oge boga kolot deui si Uwa Watasli resep pisan. Malah cacakan lain dalang memake nyaho badaya naon gitu dah kana badaya teh eta teh cenah ganti dalang tong badaya judulna badaya Arjuna ngenog cenah nah udah dihartina Arjuna ngenog pikir ku sia terasi hiji lain Arjuna menog telur meureunan nog jeung telur sarua wae sok seni naon anu nek dikaharepkeun seni Sunda Gusti naon wayang golek ala mana ai ala mah ala Bandung ari harga mah harga Subang we anger munggah haji henteu umroh henteu ngan alhamdulillah loba kolot jeung dulur heukeun bae ka mana guru teh ka almarhum Padede Amung baheula aya nu turun saeutik we mah aya sugan-sugan kitu ge geuning samemeh ngawayang teh Padede Amung mah sok ngawih apal keneh apa nu kieu lalakonna teh ieu lalakon sinen ayeuna beda jeung sinen baheula kajeun rada goreng sora wanono asal eta rada alus rupa kajeun ngawih teh lewat patokan geus heuh kitu tetenya aya nu kitu aya deui ciptaan Padede Amung ge baheula mah sok di kawihkeun ku
mimitinan si eta nu geus almarhum da Bapak Dalang Ayi tuluy dilagukeun deui ku muridna nyaeta Bapak Dalang Lodaya di Subang sarua wae heueuh udaya bener udaya aing poho wae teh ka si eta da bongbong dalang teh sohor aing meuni teu apal-apal teh ngaranna da cok si laing tah mimitian ku ieu teh ku tukang gamang geus naon geus ngabaju jeung manehna budaya nu kitu geuningan sok ya sok jeung bareng jeung kompak budaya Jemarna budaya Sunda koncara mancanegara juru juru ahli kawih nyora ilahar ditatar Sunda Jemarna budaya Sunda koncara wat asli geuningan mancanegara teu kudu nurutan seni batur wagatot asal seni geuning ala urang masur pinangkitna ahli seni teu kurang wa uus geuningan anu kataji lamun urang nagu mati pangantin istri pamegat ladang seni bisa pakai munggah haji geus tanu kitu aya sonten ladang seni bisa dipakai munggah haji ku Pak Asep Sunanar ku anakna ari ku dalang Subang maka paraban anak oge gede milih woi bener ya lampu saeutik keneh budak wah moal naik atuh harga teh budak ari harga anger wae beulieun lampu oge 12 jutaan wah aing geus bingung ngawayang sahaya ibu juru kawihna lain jelema susah mungkin begang gitu aing ku hayang jadi anak sinen aing mah geus gede oge hayang dikeukepan we ku sepi heuh nu aing teh meureun kitu dah sinen aing mah mungnen ieu we aing mah kitu dah ieu inung aing ka dieu morongkol kitu rek kadudutan eta we kulit beuteungna aing mah ceplok aing dijemelan dijepret-jepret aing ngan kitu we mana ting jelema lintuh kulit beuteungna wah aing embung betil mah embung Alatria batur anas surak wong wiyaga anas surak wong parikanca geus jadi kebiasaan hiburan sinalendra lirbang barongan di tengah palakrama kumi berangkat dia bedawa kidalang ngiblat ngulon minder ngulon jelegurkan dia senap-senan gentra lan papater paninda kehiburan sinalendra Alatria seniman jeung seniwati kapapaga dia bedaya Alatria